nya dina bajuri na aya jang jabatan ti Allah taala boga ciri anu boga gelar ustad mah di mana tuang nyuk sangu tina boboko sok kana piring maka sangu teh ku barokah ilmu Allah nu aya di ustad hirup sangu teh jadi opat jurusan halal haram makruh subhat jadi tina sapiring teh nu halal teh palingan 7 remeh ustad tuang nahan 7 remeh di mana ustad nuang rezeki Allah anu halal 7 remeh 7 tahun moal kalaparan eta cirina ustad duka ka mana rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu wengi beh dituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad teu aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah takziman ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasul muga-muga izin Allah urang sadaya dikersakeun paranjang yuswa disarengan kesehatna kanu garetol usaha muga sing digampilkeun rezekina anu mangpaat barokah dunya sareng akhirat. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya niatan tolabul ilmi ya ieu bahasa tolabul ilmi teh seueur anu nyarioskeunana tapi kadang di lapangan teh henteu sesuai sareng kata tolabul ilmi. Seueur di mana-mana bapak-bapak, ibu-ibu anu rarotinan. Duka di desa sami? Ibu-ibu sok rotin, Bu? Alhamdulillah. Bapak rotin? Alhamdulillah. Sing emut rotinan henteu kalebet kana tolabul ilmi. Gitu. Pamenak abdi mah. Nya rotin sanes berarti tolabul ilmi. Sabab teu nyambung sareng makna ari tolabul ilmi mah tolab nyuhunkeun ilmu katerang. Jadi di mana diayakeun rotinan anu tujuan utamina sejak tolabul ilmi dugi ka lokasi teh badanten ibu-ibu teh. Kinten-kinten ilmu naonnya nu diperyogikeun ku urang ayeuna anu sakintena urang mampu ngalaksanakeunana. Misalna sepakat weh urang mah hojong terang bab abdas weh bab wudu baru diajukeun ka Pak Ustad. Pak Ustad mingon ieu mah abdi peryogi ku ilmu bab abdas eta tolab gitu nya Pak Ustad baru antu adul amanah ngadugikeun ilmu kagungan Allah nu diamanatkeun ka Ustad islah katolabul ilmi. Ieu mah teh aya gitu darotin teh lamun dugi ka madrasah kitu we ngaraos sholawat, ngaraji Quran. Teu aya nu nyuhunkeun hakikat ka Allah syariat ka Ustad. Ustadna deui di eueuh nu menta ge jugder ceramah. Moal barokah teu nyambung teh jeung ilmu. Gitu. Kan aya taklimu ta'lim kitabna aya nu tolab aya anu mutolib itu aya nu nyuhunkeun aya nu masihan. Bapak masihan artos kata tangi misalna
Alitan we lah 10 miliar ya mah alitan we itu dah 1000 malain duit mana ini mah 10 miliar we janten sae ancan gitu saur ilmu upami urang masihan hartos ka papada jalmi sabaraha wae nilaina teu acan janten sae ira janten saena tergantung kumaha nu ngamalkeun eta hartos itu dianggo wae kasaean baru aya barokah kanu masihanana upami dipasikeun kana gartu gapleh ya dolun mudilun nu masihan artos sami sareng ngamodalan kana maksiat kalelet duanana tapi lamun aya jalma nu sumping mah nyuhunkeun abdi nyuhunkeun artos pasihan harita keneh ge janten sae gitu kana ilmu ge sami we itu ngemutan punten sanes ngalarangkunganan ka para alim ulama di dieu abdi mah da moal ngaos kana ulam lagi teu tiasa ngaos mah ieu mah bade ngadongeng we mamanawian tina dongeng abdi sakedik ageungna aya nu ngaarah kana sumber ibadah itu da seueur anu linglung ayeuna mah beda jeung nu baheula punten di dieu urang akurkeun sareng pendapat abdi dupi rukun Islam aya sabaraha hiji aya 5 gitu saur saha eta rukun Islam aya 5 teh nah pidauh Allah pidauh Rasul itu terangeun rukun Islam aya 5 tapi duka ti mana mimitina alon teh nyebatkeun rukun Islam aya 5 Kangjeng Rasul teh pernah nyebatkeun rukun Islam aya 5 saha cing nyebatkeun rukun Islam aya 5 budeng kitu aya urang rukun Islam 5 di mana ieu teh puguh jujutan kitu tingali dina sarah Sapinah aya itu sahabat naroskeun ka Kangjeng Rasul saur sahabat Gusti Rasul ari aturan anu matak nyalametkeun ka abdi dunya sareng akhirat naon-naon bae diwaler ku Kangjeng Rasul qiraatus syahadataini wa aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila Rasul teu nyebatkeun ka hiji syahadat cuma nyebatkeun qiraatus syahadataini nu ngetang sahabat itu mata cek sahabat oh berarti lamun kitu mah aya 5 tah nyebatkeun rukun Islam aya 5 teh sahabat itu agama Islam ya sadayana amin mudah-mudahan sing janten doanya da urang teh neme kahoyong ngan mudah-mudahan da nya aing ngangken Katolik urang teh izin gitu ari ngangken Islam seueur ting nu teu ayana gitu nya rukun Islam aya 5 nu kalima atos bunga haji teu acan atuh tong wakang ngaku 5 ari encan jejeg mah gitu zakat atos teu acan nah make teh zakat da teu aya pasikeunna ge eueuh berarti geus dipotong 2 gitu saum Ramadan atos nu mawi abdi mah sok muncul panyawat mah jadi henteu kiat puasa henteu potong 3 itu mata lamun ngaku rukun Islam aya 5 tukang tipu malulu itu moal ka sawarga tukang tipu mah mata naon mun jujur rukun Islam coba hiji 2 itu hiji syahadat basa ditikahkeun teh ya kadua salat aya nuju inget kitu jujur sawarga mah narima ka jelema tukang tipu gitu teu aya nu jujur jelema Islam sabaraha pak rukun Islam 5 we teu lolobana ge gitu cik alo teu buka ka era eta je itu henteu ye henteu ge jugjug 5 kemana sawareh deui gitu nu mawi yu dina ieu wengi urang lalajo kana lalakon hirupna jalmi anu bener munguh Allah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes ngawonkeun komo ngahina ngan ningali kana sejarah tikawit Allah taala ngadamel jalmi anu pangpayuna dugi kadanget ieu Allah teu ngadamel jelema bener 2
mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawanianan ante wawanianan bubuhan cek Allah weh nesok dianggo ku sadayana dina netepan pan eta ciri jalma bener saur Allah assalamu alaika kalimatna ge mufrad assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum salamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan teu aya teu dibere. Sugan assalamu ala Adam, assalamu ala Ibrahim, assalamu ala ante aya, assalamu alaika. Itu hari keselamatan kami teh alaika keur anjeun Muhammad sorangan da ini dibere. Ayuhan nabiyyu he nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami. Sok aya nu nareukeun teh teh jeung Ustaz dina rahmat Allah nu bodoh nanyakeun naon Pak Ustaz rahmat teh rahmat mah rahmat we. Rahmat teh kesenangan tong clear da itu teh bahasa Arab. Gitu. Nya rahmat teh kesenangan. Wa barakatuhu sareng keberkahan Allah. Terang teh barokah. Sok aya nu nyebat barokahnya. Nami na barokah teh aya dua, hiji barokah ilmu Allah, dua barokah juri. Gitu jadi juri ge bukan barokah. Gitu. Ari barokah ilmu Allah mah aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Sakedik nyekapan kana kaperyogian urang seueur teu meunang aya langkungna eta barokah. Upami barokah juri mah beda. Saeutik hayang mahi loba hayang asesana eta barokah juri. Itu naon margina innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin sajalma nu ngamubadirkeun kana rezeki paparin Allah mutlak dulur setan. Itu nu mawi urang lalajo kana lalakon jalmi anu bener munguh Allah tujuan utami mamanawian Allah ngalungsurkeun hidayah taufik saatosna terang kumaha kehidupan jalmi nu bener ceuk Allah manawi urang tiasa nurutan salit. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qolat eta ngadoa urang. Khudh biyadi pasihan kemampuan Gusti abdi nurutan Kangjeng Rasul qolat sakedik. Itu nya alhamdulillah dikabul ku Allah taala. Kangjeng Rasul gaduh istrina 12. Saur urang qolat Gusti sakedik di pasihan pamajikan dibere hiji salah doa. Gitu. Ya. Kangjeng Nabi wae 12 urang hiji ge sesetiru. Kacau ya. Itu. Nah cenandal di manguping teh Kangjeng Rasul teh istrina salapan mata koyana ngajina tamatkeun saeutik. Istri Kangjeng Rasul teh 12. Itu. Waktos Kangjeng Rasul ngantunkeun ieu alam dunya pupus istri nuju menengna kantun salapan deui. Jadi Kangjeng Rasul pupus teh aya sisa salapan. Nah gitu. Urang oge kitu. Di mana gaduh istri teh kedah aya sesana. Itu. Ulah boga pamajikan hiji paeh teh heula. Wah kacau. Itu komo sesa. Tos sabaraha lami di dieu ngayakeun takziman memperingati Maulid Nabi tos lami? Alhamdulillah ya mudah-mudahan we aya barokahna bari jeung nuju rada linglung keneh oge ka mana ieu muludan. Itu sering pangintenya muludan teh takziman ge. Saha nu gaduhna lalakon sejarah lahir Nabi teh itu saha nu gaduhna. Nah langsung ti Allah, nah Nabi sahabat, tabiin, solihin, wali, ulama, apa menang karya urang. Itu. Kena apa jujutanana ulah ilu-iluan. Itu. Pamenak pribados ayana sejarah Maulid Nabi, lahir Kangjeng Nabi teh sanes karya Gusti Rasul.
sanes sahabat tabiin solihin wali gitu ikut campur ayatna peringatan maulid nabi galian sejarah dilahirkan Kangjeng Nabi teh karya ulama itu iraha ngawitanana tahun 300 hijrah dina warsi tahun 300 hijrah ulama salam dunia ngeluh saur para alim ulama dina tahun 300 hijrah Gusti gening abdi nyepeng agama Gusti tetos teu gaduh bapa rasul teu aya nabi teu aya sahabat teu aya tabiin solihin teu aya wali kantun jenenganana nu aya ayeuna kantun para alim ulama kumaha bae upami para alim ulama dicana ku Gusti boa-boa Islam sapati alam dunia eta kakeung ulama tahun 300 hijrah nah kumaha upami Islam teu aya ti alam dunia upami Islam tos teu aya ti alam dunia isukan ge jadi runtuh langit mah kiamat jadi itu nya upami model urang mah nu teu sarepuhnya Pak gebru gerek kiamat ya orang mah hirup sebeuh itu nah iya watos kanu karyanya nya hanas diingu ti orok nepi ka dewasa payu encan kiamat manten da iya jadi watir mah watir kanu ngarora teu payu gitu nya madak buru-buru payu kenjang bising kiamat gitu Urang mah pada kiamat ge tinggal seuri ya urang ngamacul subuh itu pamajikan geus ngasaan pada kiamat ge teu penasaran tapi ye nu aranom alah watir jang watir ngasaan hirup unggul di alam dunya teh nyaan nyarana ading maka dina tahun 300 hijrah para alim ulama musyawarah sadunya itu di mana kempalna dah lain lurah ulama mah sanajan paburencai di setiap juru dunia tiasa badantan ulama itu jadi lamun ulama musyawarah kudu gugulungan itu can jadi ulama gitu kudu karayap mah mun ngahaji ka Mekah tumpang kapal eta jelema gempor gitu ulama mah ngaji atuh nepi sadetik oge naon sababna jiwa urang teh fisikna asalna tina opat cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang lain jalma tapi wadah jelema cuma wadahna matak di mana urang hoyong angkat-angkatan alim capek wawuhan anu hiji angin di dunia ieu teu aya angin dua ka mana-mana ge mun hiji-hijina kitu hoyong ka Mekah peureum beunta teh tos dipayeuneun Hajar Aswad da kitu nya ai kana angkot heula mah latir komo kalah bitu mah bana geus mah kayak gitu tah eta ulama teh matak jabatan ti Allah Ta'ala teh aya salapan hiji pangluhurna jabatan ti Allah teh Rasul dua Nabi tilu sahabat opat tabiin lima solihin genep wali tujuh ulama dalapan malaikat salapan jelema sesa muslimin muslimat eta sesana gitu matak hese dibawa ka kaler kaki dua ge puh jelema sesa gitu Ustad adan tapi kerenge di masjid aya opatan gitu da eta teh tetangga teh ka masjid teh lain hayang-hayang salat teuing batir ku ustad teh batur-batur jarempe ge mah kowong hoy ala salah ceuk tetangga bisi kumaha onam cenah itu ustad batur nyalamperkeun ka masjid nya jadi nyamperkeun saten bilih ustad cilaka gitu teh itu cek tetangga mudah-mudahan ustad teh inget ka urang yen urang ka masjid teh diahokan ku manehna sugan we engke beres salat teh mayar kitu cek tetangga ternyata milu salat teh ustad teh geus teu ngareret deui ka tukang itu nah
beres awe salam teh kilang bara Malik mamayar atuh nuhun-nuhun ka tetangga teh nuhun gitu abdi terus dibarengan salat teu aya hiji ge noyon teh nya hareup ngulon mata kiek tetangga bener Ustad teu gara rasaan aing ka dieu nya teh dihaokan ku manehna itu sugan rek mayar itu matak barubar cek masyarakat bari Malik ka imam sakali deui sia calangap moal disampurkeun ku aing gitu gorowok teh isahan tinggal tiluan sabnu tiluan mah panjang ingetanana sanajan ustad tapi jelema itu mungkin magrib mah teu mayar seten hilap sugan we isa mah mayar itu tilu teh dere teh ngilu salat anger we teu malik-malikacan matak balikna di dinya teh bener sih ngadan lain poho tuh medit teh wah aing kapok itu dere teh adan subuh jelas teh hiji-hiji acan lain salah tetangga itu teh nu ujuk ajak teu nuhun-nuhun acan ya gitu nya badak lamun tenget mah tetangga ustad mah adan subuh teh salat subuhna sok nyang hareup ngetan untung nonoong itu nah pakainya hareup ngetan magrib mah isa nyang hareup ngulon seten di tukang aya makmum papada ku juri ge makmum heula ai tinggal imam mun aya juri kitu matak nyang hareup ngetan leuheung ge ka dieu mah ku aing kitu kumaha engke kitu gerasa karipip nyang hareup ngetan teh Ustaz ya gitu jabatan anu pangais bungsu teh ulama anu saangkatan jeung ulama teh aya 4 syekh imam ulama ustad eta jabatan lain menang jelema ti Allah aya tingalina takrib itu ya dina bajuri na aya jang jabatan ti Allah taala boga ciri anu boga gelar ustad mah di mana tuang nyuk sangu tina boboko sok kana piring maka sangu teh ku barokah ilmu Allah nu aya di ustad hirup sangu teh jadi 4 jurusan halal haram makruh subhat jadi tina sapiring teh nu halal teh palingan 7 remeh ustad tuang nahan 7 remeh di mana ustad nuang rezeki Allah anu halal 7 remeh 7 tahun moal kalaparan eta cirina ustad gitu ari ustad isuk-isuk mumuluk tengah poe ngawadang magrib nyatu deui mah ustad rewog teh mah iya punten nya ieu mah itu nya disiuk teh sangu teh tina boboko kana piring teh ngajentul we lah itu sugan halal kabeh meureun matak segut nah para alim ulama dina tahun 300 hijrah musyawarah ngamusyawarahkeun naon ngamusyawarahkeun kakeueung sieun Islam teu aya ti alam dunya itu teras nararoskeun kumaha carana supaya Islam ulah dugi ka tumpur ti alam dunya sabaraha lami teh musyawarahna teh sakedap mung 25 tahun gitu musyawarah saja mama anu bener ngadak lamun musyawarah minimal 25 tahun teu meunang kacai-cai acan gitu 25 tahun teh musyawarah tina hasil musyawarah sepakat para alim ulama sadunya ngayakeun galian sejarah lahir nabi sanes bae lahir ke alam dunya tapi lahir tina kholik kana makhluk tur lahir ke alam dunya dugi ka pertengahan waler Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat sepakat 25 tahun dengan kenging eta we istirahat kenging sasasi musyawarah deui nu kadua sami 25 tahun saur sesepuh ulama coba pendapat anjeun kumaha nu kapenaku anjeun lahirna nabi saur ieu kumaha ditampung sadaya ulama nami musyawarah teh nampung setiap pendapat
sadaya pendapat kedah diakui tapi ulah sadayana jadi nomor kudu jadi nomor hiji eta pimpinan 1000 kali pendapat teh kudu jadi hiji nilaina tapi dilebetna nu 1000 aya kabeh eta pimpinan ulah musyawarah tapi kumaha kuring eta mah lain musyawarah itu mah tuh mujadalah tuh ngajak pasea gitu. Nya ditampung setiap pendapat para alim ulama lamina 25 tahun. Aya we sejarah Nabi kenge ngempelkeun lahir Kangjeng Nabi. Liren sasasi musyawarah deui. Nu katilu sami 25 tahun. Ngamusyawarahkeun naon? Ngamusyawarahkeun sifat jalmi. Saur pimpinan ulama setiap perkawis anu ditalar sakali waktu bakal kena ku hilap. Tapi lamun perkara anu ditulis dina hilapna ge aya pilarieun. Maka nyuhunkeun kesepakatan ieu sejarah Nabi teh bade diserat. Sepakat sadayana diserat. Diserat teh tahun 375 kakara muncul nu di jerona sejarah lahir Nabi. Namina Kitab Dardir. Eta pangpayuna. Itu. Tos beres sasasi teras mutolaah anu terakhir, musyawarah anu terakhir. Nah naonan musyawarah anu terakhir? Mutolaah bahasa santri. Ditalitian, ihtiyat, waspada, kehati-hatian. Ieu kitab teh dibukaan deui. Bilih aya nu kalangkung, bilih aya nu kirang, bilih aya nu hilap. Salami 25 tahun. Muncullah ka masyarakat, ka umum tahun 400 Hijrah keluarlah kitab namina Dardir. Disebar luaskeun ka umat Islam teh kitab Dardir teh kirang laku. Itu ngemut deui ulama kumaha carana ieu kitab supaya dipikas seneng ku sadaya umat Islam kilang bara ku kafir mah itu nya digali deui ku para alim ulama ieu kitab Dardir muncul Dardir nu kadua namina Al Berjanji tah berjanji teh jang Dardir nu kadua barang keluar kitab Berjanji mah pada nupruk ieu resep ieu bingah naon margina sabdina Berjanji masih ursinen dina Berjanji mah jadi elek kusinen mah payu gitu nah nu tahlil we di bawah lempeng mah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nah tapi kana iya kana bulu teh terus ngalengut lempeng teh gitu Berjanji nganggo sair nganggo nadom sareneng kapungkur Pak Ustad nyanak tatangi urang berjamaah cenah ngaos sholawat juga gitu aya tatangi teu damang manawi ku barokah ngaos sholawat ku Allah didamangkeun mangga berejek atuh jelema baralik ti sawah ti kebon diajak maca sholawat ustadna teu make kira-kira deh itu ayahna cenah pangaoskeun sholawat nariah 4444 kakarek kadenge 4000 geus saya balik ke tetangga teh kumaha macaan aing itu ai balik di era geus datang eta king rariung nyarekel bae plastik nu ditiiran teh sarati siki naon namina eta hah tak kitu fibur tadieun teh nya itu teh aya nu jujur ngomongkeun kitu ge di mana aya plastik kajenting bijilan Mekah anu ditiiran sarati siki eta lain tasbih plastik paranti milang tasbih mah subhanallah jig kemana oge ya mah anu kitu naon eta tasbih ustad wae nyebutna tasbih lieur eta ngaruksak Islam ku Islam teh ulah ora paingan jeung Nabi baheula awas wa absalatil Islam bil Islam wa absalatil ulama bil ulama hancur ulama mah ku ulama deui hancur Islam mah ku Islam deui nya weh manehna nyaho tasbih mah subhanallah namun tiran plastik disebut tasbih itu subhanallah tasbihna eta alhamdulillah tasbihna eta da alhamdulillah malain tasbih tapi nu dibilangna eta keneh upami bade jujur-jujuran eta mah alat paranti nyetang ulah sekali-kali hukum eta
Itu. Punten sanes ngalalangkunganan. Ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar. Ya'muru saten Allah da urang malain Allah. Itu teu dimeunangkeun kiai ustad ajengan nitah salat, nyarek maling, teu meunang jeung agama Islam hakikina. Naon sababna setiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana. Nah ini tah tetangga macul mameh macul suka duit geus heula. Nah ustad nitah salat teu nuhun acan. Gitu. Nu nitah salat mah Allah. Siap Allah muruhanana cuk kalau salat sia wayahna da bari nangtung tasukuna aing mere. Allah mah nitah salat bari ngadeg teh sampeanana geus dipasihan. Itu bisi cangkeun saya nangtung dongko, tamatak cangkeng ku aing dibere leuleus ka hareup. Allah teu mere salat cina centang matak heuras ka tukang. Allah mah miwarang teh geus siap buruhanana. Itu. Nah, cuk kalau sujud da kami mere sirahna teu kudu meuli. Gitu. Itu. Ustad di salat naon pamerena. Ya gitu. Matak ya'muru di dieu mah kanggo urang-urang mah ulah di manaan marentah, tapi ya'muruna anil ma'rufi, urang saling umajak kana jalan nu dipikarido ku Allah, kanu ridho, kanu hoyong. Yuk urang diajar ibadah semampu urang. Sakiat urang, da Allah teu ngudukeun. Ulah kakarek urang bisa sapinah jelema tatangga pagawean ka sawah ka kebon kudu sarua jeung nu maca sapinah. Salah alamat eta. Ulah ditingali kana benerna, tingali kemampuanana. Itu. Urang apal, maling haram, da ngaji urang. Anu ka sawah mah teh nyawan haram. Itu. Teh Ustaz maling teh haram, Pak. Naon cenah haram teh? Haram kitu teh bisa ngarti cenah. Nya. Itu. Haram. Itu. Taeta. Tak ieu kita berjanji teh jang dilebetna teh sejarah lahirna Kangjeng Nabi. Sanes bae lahir ke alam dunya tapi ngawitan lahir tina kholik kana makhluk. Dugi ka lahir ke alam dunya dugi ka pertengahan walar Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat. Itu. Punten abdi terbatas kemampuan. Upami ieu kita berjanji ku abdi diuraykeun di dieu lebetna meryogikeun waktos 350 tahun. Sudi ceramah di dia kudu 350 tahun. Teh sanggup kitu nya ge Bapak siap tarabul ilmi buru. Ngal bener. Itu matak berjanji ku abdi moal digali sadayana bade nyanak 3 ayat teh. Nama ke nyanak 3 ayat udagan kana makna muludan teh tina asal kata walada bade dimaknaan orok mangga bade dimaknaan lahir mangga. Syariat tiasa lahirna teh ku perjuangan nuduaan. Gitu. Aya ibu, aya rama baru putra. Bisa lahirna teh ku ayana syariat ibu rama. Matak abdi dina berjanjina ge bari nyanak 3 ekor we. Ayat anu kahiji al muntakili fil guroril karimati waljibah. Ayat anu kadua wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa ghara ibu ghaibiyah. Ayat anu katilu wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Tamat tamuludan sakitu. Kartas teh nya. Kudu ku bahasa Jepang wae. Urang kawitan ku pidauh Allah nu teu lebet kana Al-Qur'an ayatna dina hadis qudsi. Ngawitan muludan. Bismillahirrahmanirrahim. Laulaka lamma khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eta awalna. Bahasa urangna. Satu acana aya bumi langit sawarga neraka. Komo RT macam pisan. Itu. Nupang payun-payuna ayat teh Allah. Awas ulah nganggo logika. Nupang payun-payuna ayat teh Allah.
manehna Allah mah pangpayuna aya tapi teu aya kawitanana kade ulah budak-budak ilaha mimitina Allah nepi ka pecah sirah ge moal kapanggih gitu matak cek Allah entong sok malikiran kami lah moal katanagaan pikiran mah buatan kami we anu aya dina badan masing-masing ibu gaduh soca gaduh pemasihan Allahnya ada ujug-ujug napa we teh sabaraha hiji ibu gaduh soca teh ada kitu teu ngaraji teh walalatir teh ya ya Allah teu boga rarasaan ibu soca teh hiji dua soten kalecina upami soca aya dua bakal beda titinggalian nu kenca jeung nu katuhu namun ningali kana temok cek nu kenca hejo cek nu katuhu hejo mah berarti hiji dua soten kalecina bayar ada pantes itu sabaraha hiji bu soca teh hiji deui ka mana upami ibu di pasian soca hiji moal disimpen di dieu pasti ditunana dina tarang dua kali sujud oke moal burung bitu da kitu al jahil ta dulu alasako cek nabi jelema bodoh babari cilakan teh diucing caikeun ceuli wae rudet komo mikiran sawarga gitu nah mata kade nu aran nomjang saur Sayyidina Ali wayahna we cenah ngaji teu utamakeun kana alat sebab lamun ngaji alat mah moal beunang dieuleuk-euleuk batur 1000 kali rame Islam itu Islam ieu wah disengcerikeun kudu ngaji alat mah nya kanggo di lingkungan kieu mah cekape sarapan siki nya Jurmiyah Sorop Yakulu Imriti Alfiah Mantek Bayan Maani Bade cekap jadi lebih segitulah nah entah wakah yang jadi kiai kata segitu mah jadi lebih we atuh bisa-bisa mimpin tahlil urang ulah ngerakeun teuing ieu mah teu wujung Jurmiyah oge wai geuleuh nu pun tara salat teh salah alamat pangeran we nu nyieun teh ngawaeun itu nah nu mimpin tahlil make geuleuh non urusanana itu dalam mun ngaji tauhid mah kitu jadi bagi dua upami tatangi diajak salat tidaikeun wae eta teh aya dua hiji kedah bersyukur alhamdulillah ieu panginten ajakeun abdi teh nu acan kersaeun jadi aya ajakeun lamun tetangga geus hidang kabeh terus usah dek ajak saha pigaweun itu matak abdi ngawartosan ulah hararideng ting kabeh henteu aya pigawean ustad watir gitu wayahna nya kadua nah tingali ka alam langgeng ka akhirat upami Allah ngadamel jalmi di dunya khususna pamegat di dieu 1000 siki maka Allah ngadamel bumi di sawarga 1000 siki khusus kanggo urang dieu di lebetna hiji bumi teh 40 widadari kusab ustad renge ngajak salat teu daekeun nu boga imahna henteu ka sawarga jadi lowong di ditu imahna jang saha jang ustad teh kan rezeki nomplok gitu hiji imah 40 widadari aya 700 teh salat kalau 40 encan bawa manehna geus loba ieu majikanana jung aralus awe urang ditu mah teu aya potongan kieu teu aya potongan kieu lal ka sawarga mah diborok lain heureuy nah boro-boro potongan kieu duka bapak mah anu elmuna tebih saluhureun abdi ibu oge elmuna tos sararae abdi mah nu awam keneh kieu teu acan terang kana rupina jalmi abdi mah can apal jelema Pak gitu duka bapak di dieu terang teh jalmi Pak
bingungnya nyebutkan terang ari aing saha. Aing nyebutkan terang sieun salah. Da kitu jelema bodoh malinglung. Punten sanes nyangki bodoh. Moal aya nu apaleun kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna. Umat ieu ngaji kolot ngaji tauhid. Ulah ditarima ku hawa nafsu. Nya tarimana ku keikhlasan. Itu akurkeun jeung ilmu. Ari ieu nu halaladir di dieu cing jareunteuh kieu ieu jelema lain. Henteu ngece hakiki. Abdi gaduh keyakinan upami bentuk model kieu. Potongan-potongan model kieu. Sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat moal dikasawargakeun potongan kieu. Gilaeun sawarga nempo bentuk kieu. Asli lawan kieu kasawarga kuring diburak coba ka kaera. Gitu. Naon atuh nu katingali ku urang ayeuna nu cing jareunteuh ieu sanes jalmana tapi wadahna anu bahana tina cai seuneu angin taneuh. Nabi Adam di sawarga pan gitu Allah ngagunukeun cai seuneu angin taneuh didamel wujud jalma Nabi Adam di sawarga teu hirup da can aya jelmaan ngajelepeng Nabi Adam di sawarga lebetan we ku jelema tarola bahasa urang nama nyawa hirup sup nyawana Nabi Adam tina inung sukuna matak uyek inung sukuna tina Nabi Adam daya nyawaan matak ibu sing tegas di mana cara ge ibu kulem tingali inung sukuna amun uyek-uyekan berarti hirup gitu nahe kana bitis uyek bitisna kana tuur itu terus ka jalan cagak nyawa teh naik kadinya apa didinya teh aya ramo tunggal nuju tibra gitu sup nyawa mah usik cung nah gitu matak lamun nangtung berarti aya nyawaan upami bobo wae eta kirang nyawa gitu nah gitu abdi gaduh keyakinan upami model urang-urang kieu bentuk model kieu dikasawargakeun tetep disawarga ge bakal sangsara itu lamun teu ngadaramal toko disawarga itu da anu sok hoyong tuang hoyong bumi hoyong artos teh lain jelema cangkangna itu matak Allah pinter laan cangkangna di alam dunya tinggal jalmana di ditu matak jalma di sawarga teu aya restoran di sawarga da teu aya ngendahar itu matak di mana jelema geus teu betaheun dina wadahna kitu kaluar disebat maut tah maut teh jalmana bijil teu aya nu terangeun jiga kumaha bijilna jelema terang-terang heuras we ya gitu nya tah jalma mah nu kaluar sehingga moal aya nu apaleun kana bentukna jalma iwati Allah nu ngadamelna itu anu hareura sok dimanian dibungkus mah eta mah cangkang jelema itu matak rupa-rupa keyakinan jalma na kumargi jalma na tos teu aya kantun cangkangna matak sok diparikeun miceuna tergantung kumaha keyakinan mayit tarolah nya eta teh cangkang jalma sok aya mayitna teh di ruang duka di desa sami di ruang Pak berarti tiba heula nepi ka ayeuna teh teu acan aya peningkatan nah jeung kurang titingalian we sok ayeuna bayangkeun lamun setiap anu maot ruang nya ngalegaan astana teh diurus teh bekilila akhirnya pan ngadeukeutan dapur tuh kumaha lamun punten gitu nya matak anu cerdas mah di mana aya nu maot teh tara di ruang bisi astana ngalegaan kumaha atuh diduruk tah eta jelema cerdas gitu jadi astana moal ngalegaan gitu cenah karunya tong janji engap nah di dulu karunya di dek henteu gitu
Lamun nya mah karunya atuh sing lega nyen kuburan. Da ngagali taneh na ge sameter satenjang nu ngaruangna, jang mayit mah disolopakeun saeutik. Gencet ongkoh ku papan, idep ongkoh ku tetangga. Komo minantu mah hidepna jeung engklak ongkoh. Api-api cicerikan dah yang kapuji ku tetangga. Gitu. Jengke wae nyedak teh itu. Cirik setan panona hatena ai abah di Arab Tibareto menika karek hos. Gitu. Ada minantu mah tong dibakastana pi omongeun. Luarna jeung jerona beda. Itu menika karek hos na abah di Arab Tibareto. Itu abdi teh ngarep-ngarep nu babakan 500 bata mah kitu sekalian meuli emprod. Nah, aya nu dipalidkeun, aya nu ragrag tina kapa teu kapendak. Umat Islam lamun apa kana sejarah teu kudu jadi masalah komo jadi perdebatan. Itu naon margina pan urang wujudna bahanna tina opat. Anu di ruang pan urang asalna tina taneuh, nu dibeuleum pan asalna tina seuneu, nu dipalidkeun pan asalna tina cai, nu leungit tina kapal meureun diteureuy angin. Teu kudu susah. Sok taraskeun kanu ngahadiah anu maot, anu di ruang, anu dibeuleum, anu dipalidkeun, anu leungit kabeh ge wa ila arwahi ahlil kubur. Teu aya nu ahlil di duru. Nah, make kudu cecok urusan kitu-kitu wae. Aya nu diduru ka kadesi beda agama teh neangan pipaseaeun itu kada sakitu ge batur mah cerdas gitu nya asa kurang diturutan aya nu maot beuleum mun teu dibui itu kenapa teh cangkangna jalmi nama mah ani jeung deui da jarang aya terangeun jalmi anu maot teh jiga kumaha jarang kiai ustad ajengan oge teh teu wawuheun kana maot teh nu apaleun ka jalma nu tos maot na iwati lebe ngan hiji-hijina nu apaleun ka nu pupus mah iwati lebe-lebena sajabat eta mah cangah ceungeuh sing ustad ge itu mata kami mah cerdas apal kana ilmu lamun aya nu maot magrib geus terang lol itu ceuk amil sanajan ditempo ge da moal cengkat deui aing aku macuk isu ke gitu ustad sing rariung ngaradiasin sedikit torek teh nu ngaradiasin nu maca selawat tarunguan ada malumpat atuh gitu ambil aku macuk isu ke manian menang manian dibungkus ringkus bisi lumpat itu jam 8 kakara Pak Amil datang percayaan ya jelema maot geus dibungkus teu ambil mah sab aya aturan jelema maot mah itu kajian geus ditalian ge ku ambil mah dibuka talina mimiti tali nu aya dina masaka buka talina naon sababna sabab maotna jalmi mah aya aturan hiji lamun jalma anu tos maot teu dikengingkeun bolotot maka ku ambil dibuka bungkusna bising bolotot gitu. Amun bolotot cek amil salah siapa mah peureum usap kami mah gitu cerdasna amil gitu kadua pananganana teu kenging ngarumai dibuka talina teh kalah blak gitu ada cek amil ai siapa teu nileung geus gitu paeh maka dieu kokodna rek jadi amil mah loba omekeuneun gitu ya mah sukuna kalah merungkut taplek gitu lempeng gitu nya kakarek dibungkus deui teh kitu mentak kamun amil aya nu pupus mungin teh sumping cerdas gitu teh nya mesin ngudag ongkoh beren eta uih deui kana pokok. Jadi pangpayuna ayat teh Allah ngan baheula mah tulisanana awal-awal mah teh Allahu tak marbutoh buleud tadina hu da can ayana naon hu gitu buleud can Allahu
Mata kade bilih aya jalmi anu ngadonna tepan ke masjid urang, ilmuna di atas urang, dikirna teh beda jeung urang. Itu di masjid teh kitu we dikirna teh hu. Eta jelema ngarti. Allahu teh tadina hu. Ya, aya upadane di aya nu huan. Kabur tatangga. Kabur eta. Beda agama coba jarkeun teh. Pokok lain beda agama urang teh ngarti. Gitu. Saeta hu tadina buleun. Gitu. Nya urang bade nurutan mangga huan. Urang dipareng-peng ku RT. Sia robah ini mah jadi hu. Gitu. Kawit nama bade ngiring tolab malaikat teh. Ngan amanat ka abdi hampura we cenah ka urang itu ngamprah moal tiasa tolab itu naon marigina teu aya kanggo calikna sabab malaikat Jibril teh dampal sampeanana sabeulahna teh 14 provinsi upami ngiring tolab ka dieu aduy ka alam nya leuheung lamun sumping ka dina teu gegejlig 14 provinsi sabelah teh deh. Itu mata ulah ngalawan-lawan kayaknya mah. Keung. Nah gitu malaikat Jibril teh. Nah, sanes deui. Eta mata hapunten ka panitia malaikat Jibril teu tiasa hadir, teu aya kanggo ngajedogna. Dampal sampean 14 provinsi bujurna sagede kumaha. Para ada kali nanti di ditu itu nuju mangnedakeun hampura yang ngaduakeun nama kumaha situasi urang we. Itu aya nununutan wae cuk malaikat moga-moga sing anteng heesna. Gitu batur baralik sina hees we terus. Gitu aya. Nya aya nu hitut we aya kene sing kerep hitutna. Gitu da istilah bahasa suku urang kampung pan kitu melak cabe buahna cabe. Gitu lamun tolabna teh hitut teh. Terus saya malaikat oge ngaduakeun sing kerep. Gitu. Nah. Kecelakaan anu kahiji ku Allah didamel sawarga, kecelakaan anu kadua ku Allah didamel malaikat, kecelakaan anu katilu ku Allah didamel neraka, kecelakaan anu kaopat ku Allah didamel langit, kecelakaan anu kalima ku Allah didamel bumi jagat, kecelakaan anu kagenep ngawitan Allah Ta'ala ngadamel jalmi aya wadahan sapertos urang kieu Nabi Adam alaihissalam di sawarga. Kecelakaan anu katujuh ku Allah ku kudrat Allah dibelah dua. Kecelakaan anu katujuh teh sabelah ku Allah Ta'ala didamel aruj. Naon aruj teh alat katuangan nu matak nguatan ka urang. Taruhlah di urang mah beas pare nya kanggo di Jawa Barat mah. Dasarna jan dihantem dioleg ku roti ge cul kana beas mah lang layeuskeun. Nya matak suku kapungkur urang kampung mah kana pare teh ngan teu we ngangga pangeran. Nya nu baheula mah teh gitu teu meunang sakali-kali pamegat lebet ka goah sabab moal nyaho fungsina anu ka goah mah kana pabiasan iwati ibu-ibu teu kenging ngadeg di lawang kedeh ge kedah tos dongkok baheula mah hormat matak rezekina ge barokah itu kacaduna jelema baheula mah panen ayeuna ngajual pare nu ayeuna tara nu baheula mah 4 tahun 5 tahun pare teh dina gudang kakarek dijual teh geus 4 tahun hiji pageuh dilaana ge da baheula mah pan geugesan pare rogol baheula mah nya nepi ka pageuna di gudang dia teh beunang setan ditotog gulingis itu kakarek dijual pare etna pait gitu dijual setan pait geuneuh heureuh ge banar gitu nya gitu ari nu ayeuna mah eta teh pola subuh eta teh dibuang. Aya aturan pare panenna saminggu deui duit geus kabanar teu heula. Geus jadi saminggu deui ge panen. Nya panen teh teu ka imah bare teh kabanar ka itu. Nek aya barokah di mana teh?
Ya gitu. Bala matara. Itu istri nu kagoah aya pamagat kalayang kulungna kagoah pangpeng. Gitu moal nyaho barokahna goah iwati ibu-ibu. Da ibu-ibu mau upami lebet kagoah nyiuk beas isikan dipasak deui ka sangu nya Pak. Barokah dituang ku caroge ku putra ku putu. Gitu. Pamagat lamun asup ka goah nyiuk beas pasti bakal ditukeurkeun kana udud. Tah, kacau na pamagat teu beunang ka goah teh eta. Itu patak pantrangan lalaki mah lolo ka goah. Salah kaprah. Nyiuk beas di tadi kejo kalau ditukeurkeun kana udud. Lah kitu. Matak teh aya barokahan tumpur atuh di kedua-duaan mah. Itu nu baheula. Kayak nama teori-teori baheula mah tinggal sejarah we. Teh aya nu narurutan. Sabab ku sepuh-sepuh nu ayeuna teh ilmu baheula teh sanes diturunkeun sanes dijieun ilmu malah dijieun musuh. Itu sepuh kapungkur nyaah tapi bari ngadidik nu baheula mah ka putra. Enjing-enjing putra teh hoyongeun tuang siuk nyiuk sangu tina bobok kosok kana piring bade dicomot teh direbut ku bapa. Gampang wae cenah sia kana rezeki teh jeung dicelemun wae. Da ieu teh beas teh timimiti pare dipelakeun nepi ka jadi sangu teh lain lalakon sapoe. 8 bulan ieu teh nepi ka jadi sangu dina piring. Anjeun jujuk celemun wayahna ditarik. Lain ngewa, lain ulah ku rezeki, tapi ngadidik. Yen rezeki teh lain datang ti langit. Kajian budak karek bisa ngaleng kagak bisa dialap manfaatna. Matak cikolot kitu, kolot baheula. Ngalacai heulanan. Gidig sangu geus dina piring teh teu mampu. Ngalacai heula jaba jauh can aya emer harita mah. Wadah cai teh ku awi saruas disebat kele, 2 ruas disebat lodong. Nu baheula itu igeg budak teh da moal lodong teh berat teh 2 ruas ge awina. Dugi ka bumi teh nyawe atuh. Sangu teh geus garing. Budak capek sangu garing. Dihuapkeun dapan melag. Gitu. Tampokeun ku bapana sahuap kaduana teh igeg budak teh. Ceuk bapana, "Manggeus aing geus seueuh tong dituluykeun wae." Padahal mah lain seueuh. Baheula lebih kayak gitu. Malah apaleun barudak ayeuna mah. Tah anu diwarah eta teh nu tos sarepuh ayeuna lain dijieun ilmu, dijieun musuh. Kumaha cek sipuh nu ayeuna ulah kaparangi ku maneh mah. Eta caralik-calik we neng Maden. Nyatu weh. Kan aing nu babak beluna mondar sugan aing di sawah. Itu madak barudak teh hararees aya aturan boga anak awewe nepi ka SMA teh nyoho nyeuseun-nyeuseun acan. Budak ngarayap kana piringna kukuman wios kumaha. Itu nepi ka boga salaki boga anak wios kumaha. Kan kagok dongko aing. Aneh. Tah sakitu karasa ku urang nepi ka urang nyangan rezeki teh geus teu nyilikan bangga teu nyilikan senang. Dibabat ladang warahan ti sepuh urang nah ka anak urang kalesina harees aneh itu matak tong aneh lamun budak ayeuna mah rada ngalawan ka kolotna nya kolotna nu ngalatihna itu teu balener komo awewe mangabeurah anak teh budak kakarek nek ceurik ge jajan padahal budak teh nyahoan jajan inungna jajan geus pinter mah jajan budak geus gede jajan lu sieu mah jajan manehna nu ngadidikna. Nek nyusuh bobo nek nyangu bobo nepi ka jangotan we sarewa sieu mah hees manehna nu nita. Itu budak teh kudu kumaha kitu lain diwarah jajan geus beuki jajan ulah apan guruna manehna. Ditah sare budak geus getol sare nepi ka gede ulah deui. Ah bener. Gitu. Tah anu sabelah teh didamel pare. Anu sabelah deui didamel bunga mawar kemang ros. Dina ajaran agama Islam kemang nu bersejarah di alam dunia teu aya deui ngan kemang rosna.
pidawuh Kangjeng Nabi dina kitab Al-Hikmah diuningakeun sajalma anu rumah tanggi di payeuneun bumi na melak kemang ros kumlakna ge gaduh ganjaran sunat. Kemang ros mah kemang nu sajen mah teu aya judul. Kemang kertas mah jeung cucukan pakojot. Diangeun weureu diantep bala dijual teu payu. Eta rasa kanu kitu kanu piomongeun. Aneh. Ngan kemang ros nah malah kemang ros mah tiasa diangos syariat bekal hirup jalmi. Itu upami Bapak milari rezeki kagungan Allah melalui syariat dagang itu tapi wayahna kemang rosna kedah 7 rupi kemangna 7 warna kenging kemang rosna 7 rupi di dieu mah caketnya kudang kemang nanti di aya nu apaleun masak pangmurahna kemang eta mah teh nyahoan jerona kan gitu 7 rupi ala kemangna teh 7 rupiahna poekeun cenah garing pisahkeun wadahan sarupi upami usahana kana icalan canak salemar 7 lemar keuman kana botol anu tertutup lamina 24 jam di mana tos 24 jam anu gaduh toko kepretkeun di payeuneun toko kitu anu gaduh roda kepret rodana anu ditanggung kepret tanggunganana kade anu nanggungna anu gaduh tokona ulah kakepret daek teu daek kudu dijual. Ada kemang ros mah gitu. Urang gaduh putra terus agung teu daekeun payu gampang tinggal ngalah kemang ros 7 rupa. Nah gitu sup kana bak keuman 24 jam tangke putra teh canak. Gitu. Bus kana bak kakab. Sampai sabeting insyaallah adui. Nah dikukut ya budak teu laku gitu. Sina adui ya. Baga maraban. Henteu sami wae jang. Itu keuman sadinten sawengi dianggo ibak nama ku cai biasa di mana tos bersih neme buka tutup botolna terus guyurkeun gitu ya insyaallah dipercepat ku Allah taala jodohna gitu ibu-ibu hoyong laku tinggal gitu itu tinggal karena bakeun ka kabeh. Mali dina Al-Hikmah mah dugikeun ka kieu. Di mana jalmi anu nuju rumah tanggi tos gaduh bumi. Melak we kemang ros 7 rupi bade satangkal da barudak ayeuna makan cerdas nya tiasa ditempel satangkal ge bisa jadi 7 rupi warnana. Bade 7 tangkalanana simpen we bade dipotan bade dipelakeun di payeuneun bumi 7 rupi 7 tangkal 7 rupi gitu saurna kitab eta jalma 7 turunan moal kakurangan duit sanajan pagawean sarare wungkul nya enak bacahan teh mana kitab gitu lamun di payeuneun bumi na aya kemang ros 7 rupa maka 7 turunan moal kakurangan duit eta jalma sanajan pagaweanana sarare wungkul tapi syarat ulah balanya gitu lah dibalenyakeun mah beak wae Anas didengekeun ku aing lah gitu ieu anu 7 kecelakaan di moal diguar panjang-panjang sadayana bade nyanak hiji ya heubeul teuing kecelakaan anu kagenep ku Allah taala didamel jalmi Nabi Adam alaihissalam di sawarga matak pangpayun-payunna Allah ngadamel jalmi anu aya wujudan model kieu pameget itu tadi nama moal nyeun awewe Allah teh ribet musingkeun
Mata ngandamel teh pamaget teh hiji Nabi Adam alaihissalam. Sadaya umat Islam anu ngararaos terangeun nu nami-namina sawarga mah moal papenak sareng kasangsaraan walau kana tarfata ainin sanajan sakiceup moal papanggih jeung sangsara. Anehna Nabi Adam aya di sawarga teh jiga anu teu bungah we. Ngahuleng weh Nabi Adam. Nyarek ngawadul da uwah batur nek cecengiran jeung saha udud uwah warung gitu. Katingalieun ku malaikat Jibril dilaporkeun ka Gusti. Gusti cenah geuning khalifah Gusti aya di sawarga teh kalah ulang-ulang kitu. Saha? Adam gitu. Cek Allah nya meureun. Jelema mah beda jeung anjeun. Rame jeung teu ramena teh kudu aya batur. Itu. Adam aya di sawarga nek rame kumaha ari manehna sorangan. Sumuhun cenah Gusti watir we. Maneh nu lalajo watir, komo aing nu nyieuna. Cicing teu sok pipilueun. Gitu carekan, malaikat. Ya kumaha cenah Gusti cicing, deukeun aing nyieun nu kadua. Itu matak saur Allah ka Nabi Adam di sawarga nangkub cenah Adam nangkub Nabi Adam itu Nabi Adam nuju nangkub dipencet ku kudrat Allah tulang tongongna barang dipencet teh brol teh ngajuru Nabi Adam putrana istri Siti Hawa alaihissalam matak bu asli na nupang payun-payun ngalahirkeun mah pameget ibu mah beh dieu jelema sulit padahal lalaki ningali hamil hayang ya cek lalaki kok pengen kapok pamaget tadina teh da teh nyieun dua panalongan hiji-hijina itu tah Nabi Adam teh dipencet tulang tongongna teh langsung ngalahirkeun putrana istri Siti Hawa alaihissalam matak abdi mah ngawartosan bade dianggo mangan teu karep terutami ka bapak-bapak ahli-ahli tani biasa nama uih ti sarang uih ti kebon teh nya Pak sok asa nyereri teh badan teh nu teh sarepuh mah budak ngora ge sarua aya dibade gawe mah kitu biasana kadang-kadang wong itu sok hayang dipeuseul abdi ngemutan kade di mana dipeuseul omat ka tukang urut ulah sakali-kali pencet-pencet kana tulang tonggong Nabi Adam ge dipencet teh ngajuru gitu wayahna liwat we tulang tonggong mah parah kumaha lamun diurut video sa RT kacau amanatkeun ka tukang meuseuh wayahna eta mah liwat gitu nya ibu-ibu negara orang adat di mana ngalahirkeun teh majarkeun teh awewe mah bangga cenah ngajuru dongeng teh mah yang dianggap daya awewe nu nek ngalahirkeun bangga teu aya di mana aya awewe nek ngalahirkeun lulumpatan cara cari icing deh paling ngagorowok teh oke sakit kituna pamaget soakna ngadenge sora awewe ngan ku na sok di mana istri bade ngalahirkeun ngucapkeun nu samar kimpang mah carogena kaimah kalapur teu kauru udud kakara nek udud kok teh kana rokok ceneng udud ge murag itu naon sabna apalin rasana ngajuru itu cek urang batur nek ngajuruna naha urang nu riweuhna pan geus ngasaan mata kapalih dienakeun punten ieu mah contoh ditawisan ku Allah taala he jelema awewe lalaki cung saha nu sanggup hamil muriang lalaki mah kapok murang kad beus ka teunyuk ngan teu depa unggul marurungkut teh ibu-ibu perayogieun ku pameget sieun maot meureun lalaki geus ngeuyeungkeung kitu mah bareng ibu-ibu kitu saur ibu-ibu abdi sangem hamil gitu jadi hamil teh ka sangem ibu tadina nya pameget ge da boga kaera menyamanya ai awewe ngacung lalaki henteu
Itu ningali istri-istri geus bungbong ngararacung mah nya pameget ge breng we ngacung. Cuma setengah tihang. Ngacing-ngacing kan sakieu selit tadi ya. Teh kalau geuning siang ngararacung tapi Gusti abdi mah mung setengah. Nah, saya maksudna tetep abdi mah hamil mah. Teu sanggup lah. Geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut teh. Tah, matak sok aya pameget anu burut. Eta teh ku alim-alimna hamil. Ceuk Nabi liyah sula ataa dulu teangan jalan adil-adilan, ibu-ibu hamil, bapak-bapak, bu. Mangga kanu bade barurut. Adi mah sudi ya. Kayak gitu. Di pasihan 15 kilo weh. Gagah lempang lagi beda. Kayak gitu. Nah, aya we Nabi Adam, terus aya Siti Hawa. Nya bungah Nabi Adam teh keur mah aya di sawarga dibarengan ku awewe. Bobogohan we Nabi Adam teh ka itu ka dieu eueuh hancip. Tah, mata kalau mun bobogohan kudu di sawarga jang, moal aya nu ngintip. Jelema ngane teh tanah. Ka kebun binatang. Boga teh itu kolam renang. Bebas teh. Ono sih teh heureus. Bener aslina pan di sawarga aya kebun binatang. Satona kungsi turun ke alam dunia 2 kali. Sakali zaman Nabi Ibrahim alaihissalam paranti angkat-angkatan Nabi Ibrahim nganggo buruk. Itu da eta teh ngaran aslina mah teu aya nu terangeun. Da buruk mas malakob. Nya asma nami lakob lalanihan. Kusawa eta sato leumpangna kawas kilat ai kilat bahasa Arabna barkun. Itu matak disebut weh buruk. Barkun burokun jama taksir. Itu ningaranan we si kilat gitu. Modal bapak gaduh putra pamegat si Ujang lain ngaranna si Ujang pedah jalu. Itu kanya kolot eta ge buruk teh duka naon namanya aslina lain ge makhluk sawarga lamun kudu beja-beja ayeuna di alam dunya engke ka ditu moal aheng. Itu matak dilanih we ku buruk tina asa kata barkun hartina kilat. Akhirna nyuhunkeun widi ka Allah. Gustinya Adam nek diolok jeung gadi. Diolok kunaon nek dibawa ka neraka. Henteu ya. Mampu mesti ngagoda Nabi Adam. Goda we Nabi Adam ke iblis. Kenging 200 tahun Nabi Adam teh kalah cecengiran. Cek Nabi Adam ka iblis. Sok iblis ya. Boga ilmu sabaraha teronton. Utahkeun ceuk aing. 1000 kali ilmu ngapak langit aing nyaho intina sia mah yang ngajak aing ka neraka. Moal bisa. Mundur iblis soak ngagoda Nabi Adam. Tapak bari lalajo kehidupan Nabi Adam. Sakali waktu Siti Hawa aya kahoyong nyuhunkeun ka Nabi Adam, ku Nabi Adam digugu, dijieun alat ku iblis. Ceuk iblis, ih geuning Adam teh elehna teh ku Siti Hawa. Matak malik iblis ngagoda ka Siti Hawa, Siti Hawa malik ka Nabi Adam. Beunang Nabi Adam ku majikan. Gitu syariatna hoyong buah holdi teu bisa naik alasanana dipangalakeun ku Nabi Adam. Gitu. Barang bade dipetik ku sabab Allah teu izin, teu beunang, teu katoel-toel acan Nabi Adam ragrag. Kubrag ningang kana tanah sawarga raksukan Nabi Adam teu aya maskeran acan. Itu barang ditubruk ku Siti Hawa dan nyaah eta teh tuak taek teh ngabelaan anjeunna ditubruk ku Siti Hawa teh keres leungit duanana ti sawarga. Ternyata murag ke alam dunia. Itu Nabi Adam disimpan di sisi langit wetan, Siti Hawa dituna di sisi langit kulon. Penasaran iblis turun ke alam dunia, nu hiji ngudag Siti Hawa, bebeja ke Siti Hawa. Itu Hawa salaki anjeun ku Allah dituna di sisi langit wetan. Lamun nya bogoh cinta sia susul ke sisi langit wetan, can aya ojek harita teh. Itu dah ku bogoh teh nikreuh di sisi langit kulon. Itu nu hiji deui iblis nuturkeun ka Nabi Adam dibejaan Adam sing inget pamajikan anjeun ku Allah dituna di langit kulon lamun bener-bener cinta
break tuh di belah kulon kade wasina jalanna ulah ka ngamprah itu mau burung dipergat jalan dinya mah gitu kasisi wasa kasisi macam teu jalan dia itu itu nya kusabab Nabi Adam mah jagjag Siti Hawa mah istri rada kirang jagjag matak tepungna teh di Mekah itu matak mun haji ge kudu ka ditu lamun ditukeurkeun mah Nabi Adam di sisi langit kulon Siti Hawa di sisi langit wetan tepungna di tangan urang salah nuna sama jigana mah kalah di ditu nah gitu tadi sang carai mun ngahaji teh jauh urang gitu sejarahna tak ieu teh ina arsana kasahida peta kieu teh masihan contoh ka urang-urang kade ulah nyeri hatenya Bu da ieu mah ilmu bade dianggo mangan teu karep sing emut Nabi Adam diturunkeun ka alam dunya gara-gara pamajikan ngagugu kahayang madak urang ulah guguan ti ka majikan teh itu ge murag gitu ge nah gitu gitu aya kahayang antep Siti Hawa teh hayang gua di ragrag ka alam dunya geus kieu mah pan teu ulah kaya hayang di ka ditu tah eta sejarahna saatosna Siti Hawa sareng Kangjeng Nabi Adam aya di alam dunya nur Kangjeng Nabi nu tadi turun sarua ka alam dunya sup ka mana kana tulang tongong Nabi Adam alaihissalam minas sulbi wat taroib itu kusaha ieu mah alam dunya sanes warga itu kulam sapatemuan Nabi Adam sareng Siti Hawa nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Hawa matak dina berjanjina al muntakilipil hartosna muntakilipil teh luluncatan di mana guroril karimati dina taar-taar para rasul nu mulya ngancik dina taar Nabi Adam luncat kana patuangan Siti Hawa gaduh putra teu sadaya putra Nabi Adam kaancikan ku nur Kangjeng Rasul mung hiji Nabi Adnan alaihissalam gitu gaduh istri deui luncat nur Kangjeng Rasul terasa luncatan matak lamun teu luncat tara jadi budak teh teh ngalai mah bener itu anu jadi budak luncat jret dah eta mah filben kitu sejarahna itu malih Nabi Ibrahim mah dugi ka ngadauhkeun kitu pan dina berjanji walamma aradallahu taala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruham bisuratihi wa makna Nabi Ibrahim kantos nguping nur Kangjeng Rasul dina manahna nuju ngaos dikir itu nur Kangjeng Rasul teh aya dina manah Nabi Ibrahim ngaoskeun la ilaha illallah itu urang mah ulahnya itu der we ngaguru dina beuteung urang aya nu dikir mau burung ka rumah sakit ganeng nah urang mah paling perih beuteungnya kerbu padulit teuing asa ulah dikir we soak nya aya genep nu dikir di jero beuteung mau burung dioperasi wae kaluman gitu eta sejarah Kangjeng Nabi teh anu terakhir nur Kangjeng Rasul teh ngancik dina taarna Raden Abdullah itu Raden Abdullah nuju bujangan aya nuran Kangjeng Rasul maka teu aya jalmi anu wantuna ningali kana rarai Raden Abdullah ku sarab-sarabna tah ieu ka ibu-ibu kan neng-neng terutami nya kedah janten contoh ciri nak budak bujangan sejati tarangna herang cahayaan geneuk entong ngaku-ngaku bujangan geus geneuk mah moal bener kitu teh ya geus kuluh mah herang itu cingkartit teh matak lamun ningali pamuga teh tingali nu herang itu mangejokeun ge teu penasaran itu ai meunang nu geneuk mah wah asa dikejo keuna heuras geuna ge geus kitu bentukna ge Raden Abdullah nikah ka Siti Aminah nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Aminah
Didinya Kangjeng Rasul ngancik dina patuangan Siti Aminah sasasih kadua na Raden Abdullah angkat icalan di Mekah teras ka kampung-kampung dugi ka kampung Bani Adi yim minat ifatin najariyah barang dugi ka kampung Bani Adi Raden Abdullah tidak mang nuju icalan teh disareatan didoaan kalah bekiparna akhirna Raden Abdullah pupus di kampung Bani Adi Kangjeng Rasul neme dua sasih di Lebet Kanungan gitu kade bisa aya jurig tuh ka dieu teureui we hirupan gitu dijaga Siti Aminah mah ti usia 4 sasih unggal dinten gentosan malaikat itu da urang oge jalmi sanaos bari sanes Rasul oge nya ta aya we ibu-ibu nu nuju hamil itu ceuk Allah itu cenah tempoan turunan Adam tuh hamil ka ibu-ibu cek malaikat sudi ting cenah Gusti nungguan ge salat cara cenah jelema eta keun bae cenah cara salat oge da mung kitu aremungeun ngan ku sabab aya Allah mah da nyaah kana sok salat kana tara ge da puguh buatanana eta masalah nyieun meureun jadi kedul seten nya aya nu ngaping nyaeta dina kitab Takrimah dina bajurina anu sok nungguan nu hamil ti 4 sasih nepi ka 40 dinten orok teh namina Ummu Muldam Umi Wildan tinggalina kitab aya bingungeun ngahartikeun ustad ieu Ummu Muldam naon Umi Wildan naon matak dihartikeun ku jelema baheula namina teh hantu gitu eta teh aya dina kitabna hantu teh gitu timimiti 4 bulan ngan untung hantu maeraan syuur kaisin matak di mana ibu-ibu nuju ka kandungan tingawitan 4 sasih disyaratkeun kedah nyana kaca eunteng peso gitu nya teh jawer kotok jari ngao bawang bodas itu teh nya dihijikeun gitu dibungkus ku kantong tina lawon nami nak kanyut si kunang tadi jerok si kanyut si kunang teh aya eta gitu madak duka kandungan mah ada syarat tuh kudu ageng dokter oge masihan lanong teu aya nu sagede peureub itu lamun sagede peureub awe teuing itu ibu oge upami nuju hamilan kitu nyana kaca anu 4 meter persegi jadi hantu teh jauh keneh geus apalun alah itu kalangkang aing gitu nya ieu mah mawa mah anu mah kaca aing sagede cecenет coba dibungkus ongkonya teu nempohun gitu sanes heureuy itu teh matak jalmi kapungkur mah apik di mana gaduh putra nuju ka kandungan teh ka zaman oge dianteur kulem tekenging teh aya batur kitu teh manek bapakna nek lebe nu penting mah saya nu nungguan kitu nungguan mah ti kajauhan nu penting aya tunggu tak kitu sejarah dugi we kana waktosna lahir Kangjeng Nabi tah eta Kangjeng Nabi luluncatan teh al muntakilipil guroril karimati wajibah nur Kangjeng Rasul teh luluncatan di antara para rasul nu ujungna Raden Abdullah iraha ai lahirna Kangjeng Rasul sok aya nyebatkeun Kangjeng Rasul teh lahirna dinten Senin tanggal 12 kitu nya dina kitab naon nya ayana asa teu meunang kadieu mah da dina berjanji mah sanes kitu hatta kubailal fajri Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya teh sanes siang sanes wengi tapi kubailal fajri bareng jeung bijilna pajar ai bijil pajar lain beurang lain peuting bijil pajar salat isya teu sah wengina saep bijil pajar salat subuh teu sah beurangna can datang Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya sanes dinten Senin bijil pajar ta eta ni sae ceuk Allah inna arsalnaka syahida ieu ilmu khusus kanggo ibu-ibu itu mere contoh ka ibu-ibu di mana ibu hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh solihat ati-ati ngalahirkeun ulah jang jeburusut tingali Nabi nu sae moal Allah teh lahirna kudu janari bareng jeung bijilna pajar
Dicontohan ku Kanjeng Nabi lahir Janari ieu malah tengah poe nya moal bener budak bijil tengah poe masuk belikan jeung sok hideung deh gitu jeung sok belat budak bijil lohor malah nenggulna caang matana di deuleunana kitu nungguana teh kana duit teh ulah sok janji ngalahirkeun teh kudu diatur gitu. Oh cenah kumaha ya mentong kumaha hayang teh budak saleh itu oh cenah da karaos cenah isuk-isuk kan bae karasa mah da lain bijil hirup bareng budakna ieu mah bijilna oh cenah keukeun wae hayang bijil di dieu kitu kusabab urang hoyong ngagaduan urang kali anu saleh anu salihat daripada cilaka budak bijil tengah poe tungkup heula bekem cenah hese ku urang mah aya nu wajib ngabela ka masyarakat RT sebagian tugas RT teh ngumpul eta di tengah poe nepi ka Janari embokeun lamun teh heuh aya RT kewajiban manehna teh nya ada teh gede teh gede teh aya parabot ibu 14 bata teh aya boro-boro parabot ibu nu teu pati buahan anu lalaki ge sakitu gugoyotan buahna han sakieu sok lah gitu amun ditubuh teh buni jeung buahna plok caricing jeung buahna ge komono ibu alah buahna ge lebih kene tiga gitu blok nya ama anu saena mudah-mudahan janten ilmu nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Duka ka mana